kacaritakeun di hiji lemur nu anggang ti kota. Lemur Cikupa ngaranna. Cicing hiji kulawarga leutik. Aya saurang lalaki tengah tuwuh, urang dinya asli. Katelahna Mang Karta. Eta jalma teh sapopoena ukur buburuh tani jeung ngingumuning. Awakna bedas, pigeulangna badag, urut barang gawe berat. Watekna mah garihal, carekna sangeunahna, tapi hatena jujur, nu paling utama. Mang Karta teh jalma anu tara pipilueun kana urusan jurig atawa tahayul. Ceuk inyana mah batan sieun ku nu karitu mending sieun ku teu kabeuli beas. Mang Karta boga pamajikan, ngaranna nyaeta Bioci. Hiji awewe basajan nu geten ngurus imah. Boga anak hiji-hijina kakarap umur 7 tahun. Ngaranna nyaeta Nyi Asih. Tah ku budak eta Mang Karta teh luar biasanya ahna. Digegei-gegei, dijaga bisi rumbak bulu silalatu. Ngan hanja akal, dina hiji poe wanci keur meujeuhna layung surup karupa beureum getih di belah kulon. Di imah Mang Karta aya kajadian nu matak gempeur. Nyi Asih budak nu keur meujeuhna lincah ulin, ngadadak leuleus teh tangan pangawasa. Tas balik ulin ti deukeut dapuran awi gigireun lemur. Budak teh ujug-ujug nyang saya. Awakna panas nyongkap ciga ruhak. Tapi ari sukuna mah tiis nyecep ciga es balok. Panonna molotot ka luhur. Bibirna pias garing. Ramo-ramo leungeunna pepreket ciga nu keur nahan ka nyeri nu pohara. Kang Karta, buru ka dieu. Sora Bioci ngagorowok di tengah imah. Ceurik reuas ningali kaayaan anakna. Mang Karta nu keur ngasah bedog ditepas, curing hak. Gancang nu asahanna, ngan gajleng we asup ke tengah imah. Barang breh ningali anakna ngagoler dina luhur samak bari ngahegak. Dada Mang Karta ciga nu ditumbuk ku batu badag. Astagfirullah, ieu budak beut kieu mana? Pan tadi sore mah cager keneh lulumpatan. Ceuk Mang Karta bari rikat nyabak tarang anakna. Kebeg teh manehna reuas karasa hawa panas nu nyeureud kana dampa leungeunna. Ingat tuh Akang, tadi teh ulin ke belah kulon deket rungkun awi tali. Balik-balik ujug-ujug ngabigeg kieu si Nyai. Bioci carina akdak bari terus ngusapan buk anakna. Engges diusapan ku cai hanit dicampur bawang beureum. Tetep we beuki ngagibring geuning si Nyai teh. Mang Karta ngarahuh panjang. Beungeutna diusap ku dampa leungeun nu dua. Hatena nu biasana teuas harita mah euneur. Manehna nyaho di lemur Cikupa harita eueuh nu bisa ngobaran panyakit aneh kitu. Hiji-hijina harepan ukur Mantri Kusdin. Ngan masalahna Mantri Kusdin teh cicingna di lemur pentas. Atuh pikeun nepi ka lemur pentas kudu lempang nembus leuweung sarta nupang beratna kudu naik ke hiji tempat nu ngaranna Tanyakan Cadas. Hiji tanyakan nu dipikasieun ku sarerea da cenah sanget sarta remen nyokot korban. Ulah loba ceurik mana? Ceuk Mang Karta, sorana tegas sanajan matana mah beureum nahan sedih. Penting yo keneh si Nyai rek dibawa ku Akang. Reka Mantri Kusdin ka lemur pentas. Bioci ngajenghok. Gusti, Akang, penting ayeuna pisan. Pan geus poek mongkleng komo deui kudu ngalewatan Tanjakan Cadas. Loba makhluk pikasieun di dinya teh Akang. Tapi dasar Mang Karta miboga watek teuas. Tekadna geus puleud moal bisa diongget-ongget. Manehna cengkak ngaleos ka dapur nyokot obor awi jeung samping kebat. Balik deui ke tengah imah.
bedog pusakana geus ngadaplok pageuh dina cangkengna. Agenting sangat, rek curi grek diriwa, ku akang moal dipika kimir. Akang moal rido ngantep anak nahan kanyeri, ukur pedah sieun ku tahayul. Ieu bedog nu bakal nembalan mun aya nu wani ngahalangan. Atuh teu loba catur deui awak Nyi Asih nu leuleus teh diais ku Mang Karta. Dipageuhan ku samping kebat kana tongongna. Napas budak teh karasa panas ngahegap pas luhureun punuk bapakna. Leungeun katuh Mang Karta nyeungeut obor. Leungeun kencana nyabak perah bedog. Bismillah. Akang ini telah mana? Ceuk Mang Karta bari terus ngalengkah, cerut turun keluar timah. Barang turun kaburuan, poekna peuting geus ngalingkup. Hawa tiis ngagelebug mawa ambeut taneuh baseuh. Karek oge Mang Karta ngalengkah 2-3 pancegan ti buruan imah. Gaung, gaung. Sora anjing lemur babaung matak muridi. Sorana panjang, pegat-pegat katiup ku angin. Jiga nu mere tangara yen di hareupeun jalana geus aya nu ngadagoan. Tapi Mang Karta ukur neuri cidu. Lengkahna beuki panceg. Asup neleuman poekna leuweung awi, ningalkeun cahaya lemur nu beuki lila beuki leutik. Harita teh jalan satapak nu disorang ku Mang Karta teh leutik. Dikenceun gawir, dikatuhurungkun awit tali nu kanal, cahaya obor ngan ukur bisa nyangan 2 lengkah ka hareup. Kresek, kresek. Sora sepatu Mang Karta nincak kalakai daun awi nu garing. Beki asup ka jero leuweung, sora tangkal awi nu silih gesek katiup angin disada ngikngek. Reot, reot. Di luhur tongongna Nyi Asih beki simpe. Hawa panas tina awak budak teh nepi ka nyerep kana baju kampret bapana. Mang Karta gancang ngalipetkeun lengkahna. Kesang badag geus mimiti ngucur tina tarangna, tapi teu dipalire. Nepi ka satengahing leuweung kaayaan robah. Sora gaang jeung jangkrik nu tadina raeng patemalan ujug-ujug cep jempling sapisan. Leuweung teh asa paeh. Hawa anu tadina biasa robah jadi tiis nyecep. Basa Mang Karta ngagancangkeun lengkahna, kresek, kresek. Ceuli Mang Karta ngadadak rancung. Di tukanggeunana pas 2 lengkah aya sora sepatu sejen nu milu nincak kalakai. Mun Mang Karta leumpang, sora eta milu leumpang. Mang Karta murengked, hatena mimiti curiga, tapi uteukna masih nyoba asup akal. Ukur sora pantu lengkah aing meureun. Grentes hatena. Pikeun mastikeun Mang Karta ngeureunkeun lengkahna sakedapan. Cep, sora ditukangeun oge milu eureun. Mang Karta rikat malika tukang. Oborna diangkat rada luhur. Leungeun kencana rikat nyekel perah bedog. Panonna mureleng nyusud poekna peuting. Ngan ukur katanya rungkun awi nu paweuteih. Eueuh sasaha ngan anehna harita keneh ngadadak hiber ambe kemang malati pacampur bau hanyir getih ngaliwat kana irungna. Saha didinya? Mang Karta ngagorowok, sorana peurah ngabengkah simpena leuweung. Bunnya manusia ulah nyemput buni dinu caang. Aing keur buru-buru mawa budak gering. Ulah wani-wani ngalangan jalan. Nu nemal ngan ukur sora daun awi nu katiup angin. Mang Karta malik deui ka hareup. Hatena beuki gilig. Bedogna ayeuna geus dicekel pageuh dina leungeun kencana. Teu dilepaskeun deui. Atuh lalampahan diteruskeun nepi ka akhirna leuweung awi teh rek beak. Jalan robah jadi nanyak. Pinuh ku batu-batu karang nu sagede-gede sirah muning.
Tah kaum dangu di dieu wates tanyakan cadas teh. Di luhur gawir ngajega tangkal caringin nuka cida badagna akar-akarna ngarumbay kahanap 30-an orai sanca. Dauna gomplok nutupan langit nepi ka di belah dinyamah poek mongkleng buta rajim. Basa suku Mangkarta nincak kana batu kahiji dieta tanyakan ujug-ujug hush aya angin nebak kacida tarikna ti arah luhur. Eta angin teh aneh datang ka caringin jeung tatangkalan sejen maka tinggalina cicing bae teu ayag. Angin matak nyecep kana tulang teh langsung hayos niup kana obor Mangkarta. Atuh seuneuna ngadadak meletet. Mangkarta gancang nutupan obor kudam paling geuna sangkan teu pareum. Tapi tanaga eta angin leuwih bedas ciga aya sungut raksasa nu ngahaja niup sataker kebek ti arah hareupeunana. Pes seuneu obor pareum sapisan. Kaayaan langsung poek mongkleng. Mangkarta mundur salengkah. Panonna acan bisa nempo dinu poek sarta dina waktu eta pisan. Tina kaayaan poek dihanapkeun tangkal caringin badag kadenge sora nu ngagerem. Sorana hanap tapi euneur karasa kana dada sarta bau hanyir getih seger teh karasa beuki nyongkab. Asa pinah ka hareupeun pisan beungeut Mangkarta. Aya hiji wujud hideung luhur badag nangtung nutupan sakabeh jalan satapak. Dina poekna peuting panon Mangkarta can biasa nempona naon titinggalianana ranyai kahalangan ku haseup obor nu kakarap pareum. Tapi sanajan panonna teu awas ceuli Mangkarta marancung. Kulitna karasa puringkak. Awa tiis ngaheos kana beungeutna bari mawa ambeu hanyir nu beuki nyongkab ciga nu ngahaja ditiupkeun kana irungna. Atuh dasar lalaki teu aswawanen. Mangkarta teu waka ngejat munur. Manehna nyaho yen munur hartina cilaka. Obor rawi nu geus pareum teh dialungkeun ka gigir gawir. Leungeun kencan rikat ngarampa tongong. Mastikeun Nyi Asih masih keneh nyarane pageuh sarta teu kaganggu beungkeutanana. Ari leungeun katuhna geus panceg nyekel perah bedog pusakana. Sreng. Bedog dilugas tina sarangkana. Sora besi ngagesek kana kai. Kadenge gahar misahkeun sora angin. Saha maneh? Mangkarta ngagorowok sorana tarik. Mere tangara yen manehna taragimir kuno pikasieun. Keluar sia. Ulah ngalangan jalan aing. Rek satu galak rek curig aing moal munur satunyang beas. Aing ukurek mau anak aing tatama. Boro-boro nemalan eta wujud hideung nu ciga gunung di hareupeunna teh kalah beuki bedas ngageremna. Ayeuna mah dibarengan ku sora ngageresek tina kalakai. Nandakeun eta makhluk keur maju ngadeuketan Mangkarta. Lengkahna berat nepi ka taneuh teh karasa euneur ditincakna. Mangkarta murengked. Kesang tiis sagede-gede jago ngucur tina tarangna. Pikiranna muter. Ieu makhluk luhur badag, sedangkan aing keur ngais budak. Mun aing dapon nyerang ka hareup, bisi budak cilaka ka arah raga badagna. Grentes hate Mangkarta, manehna masang kuda-kuda. Awakna rada doyong ka hareup sangkan Nyi Asih di tukang aman. Bedogna disayagakeun di hareupeun dada. Hus. Ujug-ujug aya sora angin nyamber ti arah hareup belah luhur. Najan panonna poek Mangkarta apal yen eta teh panarajang. Aya barang badag ciga tangkal nu ngahyuk rek ngababuk sirahna. Ku kacepetan leungeun urut tukang ngarit Mangkarta rikat ngecageun awakna ke belah kenca. Heo plos. Panarajang eta makhluk ngolebat ngeplos ukur ngalewat luhureun sirah Mangkarta. Angina karasa nyelap kana kulit sirah. Mun seug tadi cicing bae geus tangtu sirah Mangkarta bubuk.
Atuh teu mere tempo Mangkarta muterkeun awakna leungeun katuhuna ngababukeun bedog ka arah wujud hideung nu bieu nyerang. Hiu trang. Mangkarta ngajenghok bedog lain ngadek kana daging atawa tulang, tapi karasa ciga ngadek kana batu cadas nu teuas. Nepi ka leungeunna karasa linu merengkel urat pigilangna. Sarta tina aduna bedog jeung eta hal nu teuas teh bijil puri nyai seuneu sakedapan di jero leuweung. Puri nyai dina wanci ukur sakiceup eta cahaya seuneu nyangan sabudeureun. Panon Mangkarta breh ningali rupa makhluk nu keur dilawanna. Jajantung Mangkarta asa eureun sakedapan. Saurang makhluk wujud manusia tapi badagna 2 kali lipet ti ukuran manusia biasa. Awakna hideung lestreng pinuh ku bulu garihal ciga inyuk. Nu matak pikasieun panonna beureum nyempur siga seuneu hau. Sarta bibirna nyerengeh mintonkeun huntu nu ranggeteng badag kabeuy ti heula. Leungeunna nu dipake nakis bedog teh sagede pingping manusia. Sanggeus puri nyai seuneu leungit kaayaan balik deui poek mongkleng. Ngan ayeuna Mangkarta geus nyaho wujud musuhna. Ieu mah yakin lain sato sarta lain manusia, sileman anu ngageugeuh di tanjakan cadas. Abah. Dina sela-sela tegangna kaayaan kadenge sora halimpu tur pegat-pegat ti tukangeun punduk Mangkarta. Eta teh sora Nyi Asih nu ngalinur nahan ka nyeri lantaran awak bapana oyag-oyagan. Ngadenge sora anakna amarah Mangkarta ngagolak lir cai dina luhur seuneu. Kasieuna leungit diburak-barik ku kadeudeuh kanu jadi anak. Manehna beuki wani. Setan sia, rek ngahalangan aing. Gorowok Mangkarta, sorana ayeuna pinuh ku wawanen nu ngagedur. Aing teu ngaganggu maneh, tapi mun maneh maksa ngajak riributan kana urusan aing. Sok rasakeun ieu bedog aing. Atuh Mangkarta teu cicing nu ngan diserang deui sanajan moal budak. Manehna neuneun sakabeh kekuatanna kana pigilangna. Ceulina difokuskeun kana sora ngageresek daun garing. Barang ngadenge sora gerem ti belah katuhu, Mangkarta langsung ngabubat babitkeun bedogna satekah pola. Naratas poekna peuting. Hiuk hiuk trang. Kadenge sora bedog diteungeul ku hal nu leuwih badag. Leungeun Mangkarta nepi ngageter atuh. Makhluk hideung eta nyentak mere panarajang balesan nu leuwih gancang. Pletuk. Hiji paningang nu karasa ciga dahan kai berat ngabanting kana tak-tak kenca Mangkarta. Mangkarta ngarumpuyuk tuurna nepi ka nyium taneuh. Kanyeri sumebar tina tak-takna. Tapi manehna maksakeun nahan awakna sangkan teu ngagebut ka handap. Bisi budak nu dina tongongna katingang taneuh. Atuh makhluk eta teu mere ampun. Sora ngageresek daun garing beuki deukeut, bau hanyir getih beuki nyongkap. Eta silman ngagerem beuki tarik. Siap mere panarajang akhir jang ngabuburak Mangkarta di eta tanjakan. Dina kaayaan nyaluuh kana taneuh sarta panon teu bisa ningalina naon ku lantaran poek mongkleng buta rajim. Uteuk Mangkarta muter gancang, pikiranna jalan. Mun aing maksa ngadu kekuatan fisik ngalawan Imang Kelut, tentu aing bakal paeh teu puguh. Gerentes hate Mangkarta, manehna geus ngabuktikeun yen kulit eta sileman teh teuas lir ibarat batu cadas. Boro-boro teu raku bedog nu aya kalakah leungeunna nu asa linu remuk. Basa ramo leungeun kenca Mangkarta maletet
napak kana taneuh rek nahan awak. Ramona ngarampa batu lalitik sarta kesih kasar nu loba bacacar di eta tanyakan cadas. Dadak sakala atuh aya hiji akal mencenghul dina pikiran Mang Karta. Sakumaha teu asna eta kulit mangkluk, tangtu boga bagian panon atawa beungeut nu leuwih hipu. Sabab tadi manehna kungsi nempo aya cahaya panon beureum basa seuneu mupulak tina aduna bedog. Teu talangke deui leungeun kenca Mang Karta nu tadi dipake nahan awak teh rikat ngarau keusik sarta cadas leutik sataker kabak. Hush, kadenge deui sora angin nyamber ti arah luhur. Eta leungeun sileman teh nu sagede pingping terek ngaheok ngababuk sirah Mang Karta deui. Dina hitungan sakedet netra ku kekuatan sesa-sesa tanaga Mang Karta mindahkeun berat awakna ka gigir sarta leungeun kencana ngawurkeun eta keusik cadas satarikna ke arah luhur. Lempeng diwawaskeun kana sumber sora gerem nu aya di hareupeunana. Atuh keusik kasar sarta cadas leutik teh aur-auran nengar pisan kana beungeut eta makhluk. Kadenge sora gaur nu ngabengkahkeun jemplingna peuting. Eta sileman teh ngagaur kanyanyerian lantaran panona nu sagede bal teh kalulupan ku keusik cadas anu kacida seukeutna. Panarajangna ngolembar ngaco teu keuna kana sasaran. Malah eta makhluk teh nampiling beungeutna sorangan bakat ting kurung sing. Mang Karta memang jawara lemur nu loba pangalaman. Nenyo aya lolongkrang sarta musuh keur satengah lolong, manehna teu miceun kasempatan. Mang Karta maksakeun cengkat bari mawa berat budak dina tonggongna. Bedog pusaka dina leungeun katuhuna diayunkeun ka handap. Miceun taktik nerajang ka luhur. Ayeuna mah diarahkeun kana bagian bitis atawa suku eta sileman. Hiuk srek. Bedogna nyabet kana hiji bagian nu karasa leuwih hipu batan kulit badana. Mang Karta teu nyaho palebah manana. Nu penting bedogna karasa teurak sarta ningalkeun sora ngagasrek kana daging sato. Atuh eta sileman ngagaur leuwih tarik lantaran panona masih kalulupan sarta ayeuna sukuna disabet bedog ti belah kenca. Eta makhluk luhur badag teh leungiteun kasaimbangan badanna. Suku badagna munur salengkah, dua lengkah, neangan panincakan. Bari leungeunna teu puguh rampa, neangan panyepengan. Ngan hanyakal keur eta sileman manehna teu sadar yen wates jalan satapak di belah dinya teh mangrupa sisi gawir anu lungkawing tur pinuh ku lukut nu leueur. Basa suku eta makhluk munur deui salengkah ka tukang soledat kubragat. Tuh eta makhluk luhur badag teh ti soledat awakna nu jiga gunung leutik teh ngagebut ka handap. Rag-rag ngagolosor ka dasar gawir poek nu can puguh sakumaha jerona. Sora seah tetangkalan nu katinggang awakna disusul ku sora gaur nu beuki lila beuki handap, beuki jauh sarta pamustunganana cep jempling sagemblengna. Mang Karta ngarengha panjang, dadana naik turun gancang pisan. Leungeunna nu nyekel perah bedog teh nepi ka ngageter baketing ku ngurasa kabeh tanaga sarta emosi. Kesang nyak celakan tina gado kana baju kampretna. Atuh suasana di tanjakan cadas dadak sakala robah. Angin nu tadina ngagelebug tur mawa bau hanyir getih lalaunan leungit diganti deui ku hiliwir angin leuweung biasa nu mawa ambeutaneuh.
Malah soragaang sarta jangkrik ti sela-sela jukut mulai kadenge deui raing patembalan. Mongklengna peuting ngasaming sir seeutik. Mere jalan ka cahya bulan sangkan bisa nembus kana sela-sela daun caringin. Nyai, hampura Bapak gelis. Anjeun teu naon? Ceuk Mangkarta ngaharewos sorana ngageter pinuh ku kadeudeuh. Teu aya jawaban ti budak teh nganukur napas panasna keneh nu karasa nandakeun Nyasi masih keneh hirup sanajan teu sadar. Mangkarta neureuy ciduh ka nyeri dina tak-tak kencana karasa deui peuting jeletot. Tapi manehna miceun eta rasa nyeri jauh-jauh. Di hareupeuna jalan satapak nanyak geus ngemplong teu aya nu ngahalangan. Atuh teu loba catur deui Mangkarta maksakeun ngalengkah deui suku sapatu nincak jalan batu cadas nu tarahal. Sanajan lengkahna ayeuna rada ingkud sarta berat lantaran nahan nyeri deui mawa budak, tapi wawanen hatena beuki hurung. Nepi ka akhirna sanggeus mapai tanjakan salila saparapat jam, Mangkarta nincak ka puncakna tanjakan cadas sarta ti wates eta pisan dihandapeun palebah-lebak katenyo cempor-cempor leutik peuting burinya tina sela-sela tatangkalan. Eta teh imah-imah panggung di lumur pentas. Harpan Mangkarta mekar deui imah Mantri Kusdin geus katingali di hareupeun panon. Sabar Nyai. Tuh, tenyo. Lemur pentas geus ketemu. Ceuk Mangkarta bari ngetrukeun sesa-sesa tanagana pikeun turun ke arah lemur pentas. Wanci harita geus liwat di tengah peuting, hawa tiris beuki nyacep. Imah-imah panggung di lemur pentas geus jarempling. Pangeusina geus talibra digalentor ku impian. Tapi di hiji imah nu rada anggang ti tatanggana, harita teh kadenge sora panto digedor, ditarikeun nepi ka euneur. Mantri Kusdin. Buka panto, Mantri. Yuk kuring yuk, kata. Gorowok Mangkarta tina lawang panto, sorana peura pacampur jeung tagiwur sarta kacape nu geus numpuk tina mun-munan nepi ka dampal suku. Teu lila ti jero imah kadenge sora lengkah dituturkeun ku cahaya cempor nu nyorot tina sela-sela bilik. Cekrek reot. Pantokai nunggus katingali heubeul teh dibuka lalaunan. Ret katingali seorang lelaki tengah tuh. Bukna geus mimiti huisan. Make sarung digulungkeun kana beheungna bari nyekel cempor awi. Eta teh kaum dangu Mantri Kusdin. Jalma pinter di eta wewengkon nu mindeng nulungan panyakit batin jeung lahir wargana. Barang Mantri Kusdin neuteup ka hareupeunana gebeg teh manehna ruas kacida cahaya cempor nyorot kana beungeut Mangkarta nu geus pias pinuh ku kesang badag jeung leutik sarta baju kampretna kotor ku taneuh cadas. Di luhur tonggongna ngagoler awak leutik Nyi Asih nu geus teu walak kaya pias lir mait tapi ngahegak napasna karasa panas. Astagfirullahaladzim. Kata wayah kieu aya naon mah ka dieu. Jeung eta kunaon tak rusak kitu. Hayu buru asup heula ka jero. Ceuk Mantri Kusdin bari rikat narik leungeun Mangkarta asup ka tengah imahna. Mangkarta teu loba catur. Ku bantuan Mantri Kusdin beungkeutan samping kebat dina dadana dilaan. Awak Nyi Asih lalaunan diecageun tur digolerkeun kana luhur samak pandan di tengah imah. Barang awak budak teh nepi kana samak, Nyi Asih ujug-ujug ngagibrig.
Panona neuteuk molotot ka luhur sarta bibirna ngabuleh bodas. Tulungan aku kuring mantri. Tadi pas sorewan Cilayung suruh payung ujung abi kieu. Awak nanya ka panas tapi sukuna cigaes. Kuring maksa mengentas tanjakan cadas mah budak. Tapi ka kudu adu telenges heula jeung juring di luhur tanjakan. Ceuk Mang Karta napasna masih ngahegak bari nyekelan tak-tak kencana nu karasa ciga potong. Mantri Kusdin kerung, tarangna kerut, nandakeun manehna keur mikir gancang. Cempor awi dituna deket sirah Nyi Asih. Manehna diuk sila deku digigireun budak. Tuluy nyabak mun-munan Nyi Asih ku dampaleungeun ka tuhuna. Kakara oge leungeunna antol kana kulit tarang budak. Mantri Kusdin ngajenghok sarta rikat metot leungeunna deui ciga nu kakara nyabak seuneu. La ilaha illallah. Mantri Kusdin ngagereneng lalaunan, rengkak polahna robah jadi darya pisan. Paneutupna pinah kana beungeut Mang Karta. Karta, ieu budak teh lain gering panas biasa. Ieu mah kasambet. Kasibat ku makhluk leuweung. Kasambet kumaha mantri? Panona kuring mah tara ulin jauh. Paling ukur ka deket rukun awi tali wates lemur. Temal Mang Karta, hatena beki tegang. Tah, didinya pisan rosiahna. Ceuk Mantri Kusdin, sorana rada ditekankeun, mereka tegasan kana ucapanna. Saha nu teu apal rukun awi tali belah kulon teh panyambunganna ka leuweung tanjakan cadas. Budak maneh teh mawa hiji barang di eta tempat Wan Cilayung suruh. Barang nu sabadana dipimili ku bageuh. Maksudnya siluman leuweung di dinya. Eta sababna wujud hideung nu di tanjakan cadas teh megat maneh. Manehna nuturkeun, manehna rek marepati kana mau barangna. Mang Karta ngagebeg. Uteukna langsung muter inget-inget kejadian memeh Nyi Asih gering. Manehna ras inget pan Nyi Asih teh keur dicekelan leungeunna ku biocih. Naha aya barang nu dibawa. Mang Karta rikat ngadeuketan anakna, laju nyabak kana pesak baju kampret leutik nu dipake ku Nyi Asih. Aya barang nu ngaganyel karasa ku Ramona. Barang dikaluarkeun tetela hiji batu leutik hideung meles. Tapi lemes pisan luarna sarta haneut najan geus lila ayana saku. Iya, batu naon ya mantri? Ceuk Mang Karta bari nemongkeun batu eta kana hareupeun cahya cempor. Barang ningali eta batu, beungeut Mantri Kusdin robah jadi pias tur tegang. Batu kenyang hideung. Gerentes Mantri Kusdin. Karta, eta teh mustika milik Raja Siluman Tanjakan Cadas. Pantesan anak panes ciga nu kaduruk teh jero. Eta batu teh narik nyawa nu mawana. Gancang, simpen eta batu kana mangkok cai herang ieu. Mantri Kusdin rikat nyokot mangkok beling tina luhur meja leutikna dieusian ku cai herang tina kendi. Mang Karta gancang ngasupkeun eta batu kinyang kana mangkok. Barang batu eta antel kana cai. Ces. Cai dina mangkok teh ngadadak ngagolak ciga digolakeun dina hau. Mere hasup bodas anu bau hanyir getih. Persis ciga bau siluman nu dilawan ku Mang Karta di Tanjakan Cadas. Moro Karta, pangnangankeun daun seureuh tepang urat di kebon kuring. Kuring rek mapatun jambe pikeun megatkeun pangaruh eta batu dina awak Nyi Asih. Ulah eleh gancang ku siluman bisi umur budak teu katulungan. Ceuk Mantri Kusdin leungeunna geus ranggah ngamimitian mapatkeun doa sarta jampe kaanginan pikeun nyingraikeun hawa panas tina awak Nyi Asih.
Mangkarta teu talangke sanajan tak karasa asa semplak sarta capek geus satakar kebab inyana luncat hudang langsung ngabecir lumpat ka poekna buruan tukang neangan naon nu dipenta ku Mantri Kusdin. Demi nyawa Nyi Asih getih jeung kesang baris dikucurkeun nepi ka titik akhir. Teu kacatur kumaha ngala jeung neanganna kocapkeun wae Mangkarta harita teh balik deui bari mawa 7 lamar daun seureuh nu masih keneh seger. Napasna ngahegak beungeutna geus teu rupa jalma bakating ku kacape. Iyo daun teh Mantri. Ceuk Mangkarta bari mikeun eta daun kana leungeun Mantri Kusdin. Mantri Kusdin teu loba catur. Eta daun seureuh teh dikumbah ku cai dina mangkok nu aya batu kinyangan tadi. Tuluy dipapatkeun doa kalawan husu. Sanggeus kitu daun seureuh teh ditempelkeun kana tarang, dada, sarta dampal suku Nyi Asih. Atuh dadak sakala nalika daun eta antel kana kulit Nyi Asih, budak teh ngajerit tarik pisan. Sorana lain sora budak leutik, tapi sora parau nu handap ciga sora siluman nu tadi dilawan ku Mangkarta di tanjakan cadas. Awak Nyi Asih ngarampeol ciga nu keur nahan kanyeri nu pohara. Tahan Karta, cakal sukuna. Gorowok Mantri Kusdin. Mangkarta rikat nyekel suku anakna. Karasa kuleungeun Mangkarta hawa tiis nyecep dina suku anakna. Lalaunan robah jadi haneut. Sadengkeun hawa panas dina tarangna mimiti mingsir. Tina liang irung Nyi Asih kaluar haseup hideung ipis nu bau hanyirna kacidak. Eta haseup teh nyerep kana batu kinyang nu aya dina jero mangkok. Brak! Ngadadak mangkok beling eta peupeus sapisan. Batu kinyang hideung nu tadi males teh robah jadi lebu. Sarta cai di jerona saat saharita. Bareng jeung kajadian eta Nyi Asih ngarengha panjang tuluy panunan nu tadi molotot teh lalaunan mingsir peureum tibra ciga nu keur sare biasa. Hawa panas dina awakna leungit diganti ku hawa haneut jalma cager. Alhamdulillah beres Karta. Mantri Kusdin nyusutan kesang dina tarangna. Awakna leuleus, inyana diuk nyarane kana bilik. Pangaruh siluman eta geus balik deui ka asalna. Anak maneh geus cager, ukur butuh sare sangkan tanagana pulih deui. Mangkarta langsung nyuuh deukeut suku anakna. Cipanona nu tadi ditahan-tahan ayeuna mah bedah mapai pipina nu kasar. Rasa bunga pacampur jeung syukur ngagalura dina dadana. Nuhun Mantri, nuhun pisan. Ulah nuhun ka kuring Karta. Ieu mah geus jadi garisan Gusti. Tapi inget hiji hal, wawanen maneh salaku bapa anu geus jadi cukang lantaran anak maneh salamet, maneh geus ngabuktikeun yen kadeudeuh bisa ngelehkeun ka sieun nu panggedena. Ceuk Mantri Kusdin bari nepak tak-tak Mangkarta. Atuh gancangna ieu carita urang caturkeun wae isukna nalika sarenge mimiti nembongan di upuk wetan. Lembur pentas karasa caang tur tentrem. Mangkarta nangtung ditepas imah Mantri Kusdin neuteub ke arah tanjakan cadas nu katingali tina kajauhan. Eta tanjakan teh ayeuna mah katingali biasa bae, eueuh deui hawa keung nu ciga tadi peuting. Nyi Asih geus bisa nyaring
malah geus menta dahar sanajan masih rada lilis. Dioci oge geus ditepungan ku tetangga Mang Karta nu nganterkeun beja yen anakna salamet. Mang Karta nyabak perah bedogna, manehna sadar lalampahan peuting tadi teh geus ngarobah hirupna. Manehna moal poho yen di dunya ieu aya hal-hal nu teu kahontal ku akal. Tapi manehna oge moal sieun sabab sapanjang manehna lempang dina jalan nu bener demi kulawarga, panyalindungan tina nu maha kawasa bakal salawasna marengan. Ayo gelis, orang balik. Inung maneh geus nungguan di imah. Ceuk Mang Karta bari mangkunyi asih nu ayeuna mah geus bisa imut deui. Atuh geus kitu mah harita Mang Karta ngalengkah ninggalkeun lemur pentas. Lalakon di Tanjakan Cadas geus tamat, ninggalkeun carita ngeunaan wawanen saurang bapa anu baris jadi sabiwir hiji di lemur Cikupa salawasna.